Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta ji pasal. Al amwalu ari harta-harta allati talzamu anu wajib piha dinalati naon az-zakatu zakat sittatu anwa'in etaya genep macam an-na'mu binatang ternak wan naqdani sareng emas perak wal musirati sareng jajadian wa amwalut tijarati sareng harta-harta dagangan wajibuha ari wajibna zakat rubu asri qimati urudit tijarah eta saparapat perpuluh barang dagangan warikaz sareng harta terpendam wal ma'dan sareng tambang. Ieu pasal netelakeun tentang harta-harta nu wajib di zakatan. Al amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in. Ari harta-harta nu wajib di zakatan eta aya genep macam. Anu kahiji an'am binatang ternak. Binatang ternak nu wajib di zakatan teh onta, sapi, kerbau, domba, me cenah. Ari hayam mah henteu. Sok sanajan seueur oge gitu. Tapi aya syarat teh binatang ternak mah jadi kudu nu diabur gitu nya. Janin teu dikanangan gitu. Eta binatang ternak nu kahijina. Anu kadua wan naqdan. Yani emas perak. Lamun urang gaduh emas perak misalna aya 83 genep gram maka wajib di zakatan eta teh kan nisobna nya. Nisobna teh aya nyebatkeun 83, genep gram. Binatang ternak tadi. Ai binatang ternak mah aya 40 nu 5 30. Misalna nu 5 mah onta, anu 30 mah sapi mending, nu 40 mah domba me. Eta minimalna. Ta khusus dina mas perak lamun teh mah dianggo gitu. Lamun dianggo mah syaratna mah teu di zakatan itu nya. Lamun dianggo mah tai mah lamun teu dianggo. Tah misalna urang gaduh perhiasan teu dianggo-anggo gitu. Tah wajib di zakatan. Terus di wal musirati sareng jajadian atanapi buah-buahan hasil tani nya. Tah eta teh minimalna teh genep kintal. Wa amwalut tijarah sareng harta dagangan wajibuha rubu'u usri
qimati urudi tijarah. Wajibna teh saparapat perpuluh nilai barang dagangan. Saparapat dina 10. Jadi 2,5%-nya, persen. Ngan pedah dina harta dagangan teh aya tisa jabatini sobernya. Oke, kudu aya haul. Hari haul teh tepung tahun. Talamun urang misalna dagang, maka kudu dicatat gitu. Awal ngawitan dagang teh dicatat kurang. Ngan pedah dina tanggalna teh bulanna teh bulan Islamnya, bulan Komariah. Jadi sanes bulan Miladiah, sanes bulan Masehi gitu. Talamun urang dagang misalna tanggal hiji Syawal, tanggal hiji Syawal. Tadi buka deui teh akhir Ramadan gitunya. Nah, akhir Ramadan tahun ke gitu. Tadi perhitungkeun. Upami memang harta nu aya sareng anu di luar gitu. Pokoknya mah aya dianjukeun gitunya. Minimal aya kana 83,6 gram emas. Ya ini pengarah gampil ngitungna tuhnya 100 gram nya saon. Misalna ayeuna harga emas teh 500 misalna nya. Tah berarti meureun lamun 100 gram teh sabaraha? 50 jutanya. 50 juta. Tah 2 gram setengah, itu 2 gram. 2% setengah, 2% setengah dina 50 juta. Nah, sabaraha? 1.250.000 zakatna teh. Tah eta teh dibagikeun ka 8 asnaf. Warikaz. Rikaz mah harta terpendam. Misalna jadi orang teh keur ngagali gitu tah, keur ngagali tanah. Ternyata sabada ngagali teh menang emas itu. Tah ari rikaz mah 20%. Ari rikaz mah itu 20%. Menang sabaraha wae ge rikaz mah jadi kudu di zakatan. Eta rikaznya, rikaz tah sabaraha wae meunangna kudu di zakatan eta rikaz. Nya kitu di ma'dan, hasil tambangnya emas perak gitu. Sami eta oge 2,5% ma'dan mah. Sabab ari ma'dan mah kan aya usaha lah gitu. Jadi aya penambangan heula, beda jeung rikaz. Jadi rikaz mah teu ngamaksud rek naon. Teu ngamaksud rek ngali gitu kan, urang keur ngagali gitu. Ai ma'dan mah aya usaha heula gitu, aya penambangan heula. Wallahu a'lam bishawab.